Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baitihi kiram wa ila hadrati khususan Nabiullah Hidir alaihi salam balian bin Mautan wa ila hadrati khususan Sultan Aulia Syekhuna Syekh Muhammad Zailani qaddasallahu sirruh wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir Al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Tan Harabanten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangtan Madura wa ila hadrati khususan hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari summa ila ruhi khususan Ahmad Fatih wa ila ruhi khususan Zailani wa qaralahum dunubahum usulihim wa furu'ihim bil barakatimul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Pasal naon eta emang kamarinya? Bismillahirrahmanirrahim. Laisa henteu aya kalakuan aya sa'nun tegasna kalakuan tamlikuna anu ngamilik arajeun minhum tilalaki ti pirang-pirang lalaki. Udah teh langsung digas. Sayan kana hiji perkara goero dalika kana salian ti kaalusan ayal khairi tegasna kaalusan ila ayatina angin upamayen ngalakonan itu awewe bipahisatin kana kalakuan goreng. Wah gancang mernya Ainu sujin tegasna nusuj mubayyinatin anu jelas nu pertela dohiratin tegasna pertela jelas dohir bi antaharat sekalawan yen pertela itu jelas naon taharat ciri-cirina imaratuhu nusuj naon imaratuhu ciri-cirina nusuj panjang kene hadis Haji Wada teh kamari fa il fa'alna maka lamun migawe itu awewe bi'an adharna kalawan yen ngadohirkeun awewe anu suza kana nusuj fahjuruhunna maka kudu ngareheng ngarenghik aranjeun bil mudaji ka awewe dina tempat sare ayat tajaluhunna tegasna kudu ngajauhan aranjeun ka itu awewe fil firashid dina kasur watruku ninggalkeun jeung kudu ninggalkeun aranjeun mudaji'atahunna kana tempat sarena itu awewe ayeuna umat tegasna kana sarena ma'ahuna sarta awewe tong dibarengan heesna ge awewe nusuj mah gitulah kayak dijelaskan deui wahada jeung ari ieu
ngareheng al-hajru wahada jeung arieu wahada jeung arieu ngareheng al-hajru eta henteu la ghayata eta henteu aya tungtungna lahu ka itu ngareheng naon ngareheng teh nya ngaranghik mun kumaha nya li'anahu karna sanyanyana ngareheng eta lihajatin eta perlu ngolo gitu solahiha mereskeunana pamata mereskeunana awenya pamata maka di mana-mana lam tasluh can beres eta awewe pal hajru maka ari ngareheng bakin eta tetep wa in balago jeung sanajana pi sinina kana pirang-pirang tahun wa mata jeung di mana-mana geus beres wa mata saluhat jeung di mana-mana geus beres itu awe palajaro mangka ulah ngareheng deui wa inda badin jeung eta tetep dina sawarehna badil ulama ieu jeung tetep sawarehna ulama goyatul hajri ari panungtunganana ngareheng awewe sahrun eta sabulan nah lain ngareheng euy ya masih kene nyarioskeun dina si haji wada pan dina wasiat haji wada dina hadisna teh kadian desna Kanjeng Rasul teh wasiat dina waktu haji wada gitu kan nya qala fi hijatil wida'i ba'da an hamidallahi wa ansa alaihi wa wada katanya ala wastusu bil nisa'i khairan fa inna ma hunna awani indakum laisa tamlikuna minhumna syai'an ghairu dzalika illa ayatina bi fahishatin mubayyinatin fa in fa'alat fahjur kata maka kudu ngareheng sarua dina kitab bikin ngareheng laisa henteu aya kalakuan nah kamari kan tiluhurnya kudu tiluhurnya ka tiluh heula wa inna makila diomongkeun lil mar'ati naon eta tetep ka awewe aniyatan ari awewe li ana karena sanyana eta we mahbusatun eta ditahan kal asiri cara boyongan teh kamari naon dicokot lah gitu diboyong di bawah awewe teh di bawah kurang gitu eta we mata ku diurus indal jadi disalagina eta awewe wa pilapin lapainahunna maka sanyana eta we awarun eta sitaran yang biroi kalawan ro jamul ariyati nyata jamatin ariyah painari jalu maka pirang-pirang lalaki akhodu eta nyokot lalaki ka irwahuna ka eta we bil amanati lain amanat Allah laisa henteu aya kalakuan ansatun tegasna kalakuan tamlikuna eta ngamilik aranjeun minhum ti lalaki syai'an kana hiji perkara gairu dalika kana salian teh ka alus naon maksudna laisa henteu aya eta ngamilik henteu aya eta ngamilik maraneh
kabeh minhunna ti pirang-pirang istri sanyana sayan hiji perkara kedua salian ti kalusan. Jadi di mana-mana misalkan kan ngagaduhan kewajibannya di antarana kamari ka istri teh kudu nyaahan, ngurus itunya, ngajaga segala rupa lah. Ya di antarana urang kudu ngabingbing. Jadi kahadean anu kurang diajarkeun kana jadi pamajikan, urang oge kabagian kahadean teh. Gitu. Tamlikuna eta ngamilik aranjeun minhum teh lalaki teh sayan hiji perkara. Gue itu dari karena salian di kalusan aya khairat. Itu kebagian. Kumaha cenah lamun dia tahu teh goreng. Illa ayati nabi fahisatin. Angin upama ngalakukeun eta we bipahisatin kana kagorengan beda deui tah kagorengan. Eta kan urang geus kadidik teh apaan. Urang geus naon? Milik kahadean milik urang, ilmu milik urang geus ditemrakeun, geus dibikeunan, geus ditu ya milik urang teh. Tapi anggar awena teh misalkan urang pedagongan di papatahan teh bisa gitu. Ngalawan teu boga duit ngarengeh. Ngabubuh teu. Sing jika ada asapnya. Itu cenah ngorangan. Jajak sarek mung. Alam. Tah, lamun mah urang kanu jadi pamajikan teh mamatahan kumaha ngabingbing itu ieu. Hareupeun mah ieu teh ngawaro katingali. Taat katingali. Nah, ari tokangeun urang nu kamari dicaritakeun teh kana. Lalaki ini gawe pamajikan teh ngatrok. Ting ka mana pajarkeun teh samiliar cenah. Lain samiliar duit mah samiliar gitu, sarua liar. Mereka ngatrok ya. Mata keninganan lobanya dina film-film dan video-video ponok nu di Bobodo teh jiga inget. Pada cicing dagun pantau. Pemajikan ribut tina make daster ge jadi dangdan alus dilamun. Pas mau ka pantau saking aya keneh. Tulus emang gitu. Ciduk ciduk ini. Ila ayatin nabi fahisatan angin kalakuan awewe bifahisatin karena kagorengan aya nusud di seperti awe nusud mubayinatin anu pertela nu jelas ulah di sekolah panyangka ngareungeun beja ngareungeun eta mah jelas ederatin pertela biantoharot karena yang pertela jelas gitu ya nanti menusud nyampein balem lamun migawe nanti awewe nanti bener-bener katingali ku panon sorangan gitu. Jadi katingalina jelas ke panon sorangan dan panon batur akan sebut beja teh ya itu lamun aya naon rumah tangga apa lamun aya ngaranna beja tah maka dipercaya bisi teh beja teh mata megatkeun dina rumah tangga mata kudu benar-benar katanya. Ya wewe teh da liar wae perhatikeun teh nyali dangdananana kumaha
aya nu aneh. Nah, karena urang teu makan hindak teu maka itu iya tinggal heula. Lareng ngebeja nu sus goreng ngalakukeun goreng di piluaran mah tong maka ditanggap. Tapi kudu kumaha? Perhatikeun heula. Kudu bijaksana ya tong ngaruh ngebeja langsung carekan pamajikan. Langsung katanya ngaruh ngebeja pak carekan. Nah, penting benar, penting salah. Ya, kan ku ayana urang lalaki mapatahan kanu jadi pamajikan eta teh saresna amanat ngalaksanakeun amanat da emang kuduna gitu. Papatahan di ilmuan pamajikan teh di bejan antara naon urang amanat anu narima amanat gitu. Kedosa urang lamun teu ditepikeun. Wah, geus dipapatahan, geus dibejaan, geus naon gitu kayaknya. Awe teh angga karena kalau itu balik gitu awe teh. Tinggal gara si pesa kurang. Rek lebaran tuh enggak duit. Awe teh ngamuk. Sebut nusud teh. Jelas tapi nusudna ge cek tadi kan mubayyinatin. Jelas katingali katemong katanya eta awewe teh pagana pagaweana teh talamun megawe eta awewe nusudnya kan nusud teh eta mah kumaha cek tadi katingali bi'an hadu nusujan bi'adaharna nusujan kalau yang ngadohir ngajelas itu awe nusujan karena pagawe nusudna pahjaru maka kudu ngareheng teh ngajauhan lah rengang lah gitu rengang bil madoji gawewe dina tempat sare entong kalau madongeng itu dongengkeun ka itu ka di urang ngadongengkeun curhat pamajikan kieu-kieu ulah gitu. Ayeuna di luar biasa jika nu aku ditutup-tutupi di harapan umum di tempat sare kumaha pil mudoji di tempat sare mah engang gitu ya eta dan naon cenah lamun aya menawe gitu mah patokang tongong teh patokang awewe nonggongan kasur lalakina nonggongan langit patana naon cenah gitu aya tajaluna teu kudu ngajauhan ari teh bil firasi dina kasur tempat sare. Jadi lamun aya permasalahan ulah dibawa keluar. Gitu. Dibawa keluar kata tamu itu ya bagian RT meureun kitu ngaremereskeun eta teh. RT deui wae cenah. Di kamar we atau di imah we. Mulai kerungsing jeung eta nya patarong-tarong teh. Wataruku jeung ninggalkeun aranjeun mudaji'atahunna karena tempat sarena awewe urang marek pinah we rek di mana dipara bisa we teu naon mending keneh misah di kamar ka tengah imah daripada misah pindah ka pos. Oh ayeuna di ngarenghek dan maksudna getreng lah gitunya aya kitu kieu ya pamajikan teh nusud di jauhan rek pindah we urang rek di pos ngasare teh ulah eta mah naon ulahna kita tanya nah ya asep biasa kita sare di pos aya naon ya anu nanya itu iya curhat jadi harapaleun itu ulah mending di imah keneh arek pindah we ka para cenah beurit. Pindah ka kolong jeung ayam. Nah eta, ayeuna umah tegasna sarena ma'ahunna
santai tawe wahada jeung ari ajar wae teu ngareheng la goya talahu etan taya tungtungna lahu katu ngareheng lianau karena sanyanyana itu ngareheng telah ngang gitulah ya hajatin karena eta ya perlu solahiha mereskeunana jadi di nararaga keur nenangkeun Ijaen rumah tangga jeung sarwiti kawin efek teh kisar si sarwiti na teh nusuz megawe goreng teng jeung saha eta jeung Abdul sugana eta teh manehna teh itu ya efek teh meureun kesal da katingali ku sorangan eta kijaen teh pamajikan teh kitu kumaha itu ya disabaran heula katingali dikeun antep yang diantep dialingan mah dialingan itu ngan sama sarem manehna teh ngan misah we sarena teh sarwiti di kamar kijaen di mana di goa sugan jeung pare sarena teh misah san itu we sugan bae nenangkeun dalam mun deukeut masuk ngobrol ribut di tempat sare teh gitu dan naon ngan cenah eta salahiha eta perlu mereskeun awewe pamadalan taslu maka di mana-mana can beres eta awewe palajro dina ngarengna eta bakin eta tetep wain balagon nepi ka sataun aduh ya sataun kieu keneh wae iya sataun sini nanti sataun pamata jeung di mana-mana geus beres salohat atau palajar maka ulah ngarek cek paribasana sok bereskeun jeung sajeng lalaki itu bereskeun rek kumaha gitu Abdul cenah cek sarwi teh meureunna cenah kuring teh boga salaki kamari mah kitu sate bubuhanna salaki kuring keur gawe teh salaki kuring balik cenah moal duit geus aya salaki kuring moal duit ayana we geus we cenah mah tong dituluykeun hubungan orang teh sarwi teh diberi kesempatan ku si Jaen teh supaya mereskeun milih rek nu mana gitu. Sabar we ki Jaen. Apek teh sarwi teh beda puguh bos salaki nyan ka salaki. Kamari mah layanan ulin jeung si Abdul teh bubuhanna salaki keur eueuh. Mareuna. Ting kumaha eta teh diolos. Eta mah cenah salaki kuring teh geus balik. Mah duit dibalik tah karek sataun teh ibaratna teh beres tah beres we mata saluhat yang di mana-mana geus beres palah jaro tah geus besah deketan di we geus beres bahkan saur ulama mah wa inda badil ulama jeung sapalina tina pendapat para ulama goyatul hajri syahrun ulah leuwih ti sabulan masalah gitu nya nu agung gitu buru-buru bereskeun gitu nya halusna malah tilu poe ge beres langsung diantep kan wadribuhunna dorban goira mubarahin wadribu jeung kudu neungeul anjeun hunna ka pamajikan wah kudu neungeul tuh aya kudu neungeul serta nanti kadang tanya tengah kumaha aya cara neungeulna wadibu jeung kudu neungeul anjeun hunna ka pirang-pirang kawewe dorban kalawan tenggelan ugar mubarahin tenggelan anu teu matak bahaya teu matak tatu jeung teu matak tapakan wahwa jeung ari gairul mubarahin aladi eta neungeul la yuksiru anu henteu meupeskeun adman kana tulang teu matak remuk kana tulang gitu wala yusinu jeung teu matak goreng udwan kana anggota kana awak teu matak tatu untuk baru teu bungok horejo kitu aya dorban tegasna tenggel guru syadidin anu henteu banget wa zalika jeung ari itu neungeul in lam
yarji na eta lamun teu balik deui awewe bil huzani ku sabab duraheng. Tah di tengah teh kumaha pan teh ceritana awewe nusud teh nyimpang lah pagawean nyimpang di salaki. Iya sarwiti jeung si Abdul nyaho yang dia teh sarwiti boga salaki boga salaki. Si Abdul teh meureun resep teh meureun teh nyoba ilmu sugan. Teh si Abdul teh rek teh kanyahoan ku si Jain teh salakina si Abdul salakina sarwiti. Nya si Jain teh meureun ngarengangan supaya mereskeun heula sarwiti jeung si Abdul rek kumaha-kumaha dibere waktu bereskeun. Rek tuluy jeung pegat jeung kuring atau hayang tuluy jeung kuring cenah. Sok bereskeun jeung si Abdul ulah nepi ka papanjangan. Eta. Tapi sabulan, 2 bulan. Enon sampai 2 terus. Wah, lila ieu mah karena bikin anggot diantep. Diantep ke sarwiti diantep ku si Jain teh karena bikin komo. Katanya diantep teh asa mikir nyaan. Wadribuhunna darban ghairu mubarahin. Eungeul le pamajikan kitu mah. Cetet. Resepnya. Tah neungeulna kumaha kade neungeulna tong disarwakeun kuas urang nonyok tangka cau. Teungeulna darban ghairu mubarahin. Ku teungeulan anu teu matak tatu, teu matak bahaya. Anu maksud mubarohin di dia anu teu matak bahaya teh kumaha? Wa huwa ladzi la yuksiru adman wala yusinu udwan. Itu. Wa huwa ladzi jeung ari neungeul itu neungeulna lalaki ka pamajikan la yuksiru anu teu meupeskeun udman kana tulang. Teu matak remuk emang neungeul cetet enjo barengep lain eta teu meunang tah. Ada RT teh. Ieu mah kana tulang teu matak remek wala yusinu jeung teu matak goreng udwan kana anggota badanna teh tapakan. Adanya disintrek bertapak beureum berarti ulah. Urang sintrek cetet, sintrek burung suri awewe teh ulah deui. Gitu. Mau dibubutkeun. Oh, mau dibubutkeun ka surah besi parotong. Smackdown. Tadi titahna ge di teungeul. Tapi teungeulan anu entong matak tatu. Ah digebug ge. Ngebugna eta lain ngebugna nafsu, ngagebugna ngalaksanakeun perintah di Kangjeng Rasul. Amun kita. Dicitak gitu. Ieu tapak tatu mah. Wah, dipoles gitu. Letak sia gitu. Jadi kana tulangna ulah mata kremuk, kana anggota badan kana kulit. Nepi ka aya sapali nu janten guru nguningakeun kana kulit matak beureum ge geus ulah sih. Neungeul atuh lain neungeul kitu mah nepak we. Bahasana neungeul, maksud neungeul di dieu mah nyuparkeun kewajiban bahwa eta perkara teh goreng. Eta. Ulah teu meunang ayeuna nepi ka gomplong nepi ka curalik balik kita pamajikan nya leutik sarwiti teh ibarat si Jain jagung badak waduh nyanak batu. Baru nepi ka bareng pipina teh kitu. Ajeun wani ka awewe. Ulah komo nepi ka kitu mah nya dorban ghairu syadidin anu banget ulah teu meunang. Eta ulah ilam yarji'na bil hujrani lamun teu balik deui ieu awewe kusa ngarengna kah di reheng teh naon diantep teh karakah lain dibereskeun masalahna jeung si Abdul sarwiti teh ieu mah karakah bikin apa salki urang ada jigan morenan harewe kan bae cenah urang mah kita kebug we cenah olahraga ngalaksanakeun kewajiban dengan gabungan nafsu lain.
Pala tabhu maka ulah neangan aranjen ailatat lubu. Tegesna ulah neangan aranjen alaihinna kaeta awewe sabilan kana jalan atrikon tegesna jalan ila darbihina kana neungeul eta awewe dulman karena dolim amok siksa ku aing cenah menang umuman oge mah cet ulah itu ulah teu meunang hayang kita menangan lawan dinaring jadi duit kita kata hormat ditu meunang neungeul kitu teh wah keur mah kakasal aya jalan ieu jalan ya awewe jeung si Abdul misalkan ya awewe teh jeung si Abdul wah itu ulah gitu kan cek tadi oge latar nu ulah neangan alahina kawe sabilan neangan jalan eta riatan kana jalan kana neungeul dengan jalan yang neungeul eta kumaha cara-cara ulah dolman kana darbihina zulman eta tenggeulan awewe karena zalim karena nyiksa kana teh ulah wajalu jeung kudu ngajadikeun aranjeun ma kana perkara kana anu aya eta ma minhuna eta awewe ta'alam yakun eta seolah-olah henteu aya perkara eta. Jadi masalah ditutup-tutupi padahal mah yang geremet eta teh kieunya ditutupi we gitu sabar paina taiba maka sanyana jalma anu tobat minadan bin tina dosa kaman eta seperti jalma ladan ban anu teu aya dosa lahu ka eta jalma tetep eta jalma eta cenah tobat cenah diaringan tong disiksa itu ieu tuman teh sia cenah aing gawe maneh kalakah ngatrok katanya ulah jadi teu meunang lalaki nyabok teu meunang gitu. Nah ya kalimat tadi teh titah neungeul teh lain neungeul anu matak tatu lain neungeul karena nafsu tapi neungeul karena aya rasa tanggung jawab pamajikana misalkan teh nusuk juga teh kurang disiksa kitu nu bahan saha pake akur deui weh banget jadi rajet misalkan teh kumaha eta akur di awet rumah tangga nu aing pamajikan jadi rajet banget cenah meureuna gitu. Nah, itu matak teu meunang sakumaha amokna oge. Jadi teu meunang anu matak tatu. Ngerasa kita mana tapake pelak. Mulai tapakan jeung maruksak we deui. Kayak kadang bisa cabak paeh di teh. Cabak paeh kan. Setruman juga tanya. Ulah gitu. Tanya jadi lamun mah ayeuna keun senarobah elingan ke urang tepak ini niatan urang ngalaksanakeun kewajiban demi perintah Kanjeng Rasul lain karena nafsu karena yang puas karena naon ulah itu awewe teh itu cenah tobat cek kolot teh mah caina herang laukna beunang paina taiba minadan bin kamaladan balah sanyanyana jalma nu tobat tina dosa kamalan dan balah eta sapertikeun jalma anu teu aya dosa itu tobat itu ala ananabahu ala aenanabahu ala sing ingat cenah ayeuna bahu tegasna kudu ngingetkeun ku aranjeun annalakum sanyanyana eta tetep ka aranjeun ala nisyaikum wajib ka awewe aranjeun hakon naonana hakna walinisaikum jeung eta tetep pikeun awewe aranjeun walinisaikum ada pelajaran alaikum
wajib bikin anjing wajib dipigawe ka anjeun hakon kalawan hak neta wewe cepet misalnya hak kewajiban keur salakina hak pikeun anu kudu ditarima keur awewe eta panepak teh pangagebug teh gitu. Jadi gebugan lain gebugan mata apa enak tuh gering domean nanti bareng duitna duit saha urang-urang kene Pahakukum maka ari hakna ranjeun kabeh alaihin anu wajib ka awewe ala yutina naon ulah ngampihan awewe pirosyakum kana kasur aranjeun pahakukum maka ari hakna ari lamun ieu mah balik lalakina tong diampihan cenah eta mah kitu nindakna teh ai tadi mah lamun awewe mah kumaha ditepak ting irungna tetenya ting naon kitu teh tah ieu mah lamun misalkan ieu mah da lalakina maka kitu nan ala yuti pirosyakum ulah naon ulah diampihan pirosyakum karena kasur naren tong beres tutupkeun kamarna gitu. Karena cenah sare di luar tengah imah gitu. Mata kalahun anu ijid aranjeun ka eta lalaki walayatana jeung ulah ngizinan ti buyutikum awewe dina pirang-pirang imah aranjeun liman kalalaki takrohuna anu migawe aranjeun ala wakahunna isinga singareli ngauna jeung ari hakna awewe alaikum wajib ka aranjeun angtuh sinu nyaeta yen kudu ngaluskeun aranjeun ilahina ka awewe. Jadi mun aya perkara naon sih inget di antara kewajiban salaki kanu jadi pamajikan teh kudu ngaluskeun. Ulah ngagoreng curhat jeung batur ngagoreng pamajikan ada pamajikan urang mah kitu ka urang teh nyata ada teh mun aya kesel teh cek bade bahasana mah wah blak dasar nah emang eta pamajikan saha kitu ulah digogoreng dihaluskeun we da pamajikan urang mah teh kitu bager kitu aya duit mah tentang sok digogoreng nya tong curhat kitu goreng bahasa awewe kitu disarua ulah nya bisi boga pamajikan tutup-tutupi kagoreng-gorengan pamajikan teh pesabna hemat wali basuhunna teh kan pakaian urang pakeun jeung pakaian saling tutupi itu tutupan kaeban tutupan kagorengan aya kanaon aya tutupan masalah gede masalah naon gitu tutupan gitu ulah di antara kewajiban jadi salaki angtosinu kudu ngaluskeun aranjeun ilaihinna ka awewe pikiswatihinna dina pakaianana anu alus nu matak nutupan orat atoh awewe make tank top teh nya heuh di kamar makan bae keluar wayahna gitu wa ta'amihina jeung kadaharana awewe seblak deui dengan ari resepkeun mah teh naon eta jadi kudu ngaluskeun tina sagala rupana kana jadi awewe eta di antara kewajiban nya orang menjadi salaki sebagai pemajikan rawahu ngariwayatkeun tos ngariwayatkeun hadal hadis kana aya hadis Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah jeung Ibnu Majah wa qala jeung parantos ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakul mar'ati ari hakna awewe ala jawajin
nu wajib ka salaki hakna awewe ala zawjin kan wajib ka salaki ay min hakiha tegasna tina hakna awewe alaihi wajib kanu jadi salaki ayu timaha eta mere kadaharan lalaki ka awewe ida toima di mana-mana dahar salakina wayak suha jeung makean nana salaki wayak suha jeung kudu mere pakean nana salaki ka eta awewe idak tasa di mana-mana lalaki makean beli pakean walayadiba jeung ulah neunggeus salaki wajau kana beungeutna awewe ai inda nusujiha tegasna dina nalika nusujna eta awewe walayu qabihu jeung ulah ngagorengkeun eta salaki betas didin kalawan banget al mawafadatin kunut nah cecak ganya maksuratan halna dikasrohkeun kasrohkeun naon dikata Aila yasma'uha tegasna ulah meredenge salaki ka awewe makruhan kana pirang-pirang pika ijideun walayuqa jeung ulah ngomong salaki pajakilahir salaki kana muga ngagorengkeun Allah panjen pamajikan didoakeun goreng Iman teh tentang ruyanya. Ruya ngariwayatkeun sahadah hadis kana hadis Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ya hadis riwayat Ibnu Majah sareng Imam Tirmidzi. Hakul mar'ati ala jauji ayamin hakiha alaih an yut'imaha ida ta'ima wa yaksuha ida kasaban. Wala yadriba wajhah wala yuqbihu wala yahzur ila fil mabiti kana hakul mar'ah ari hakna awewe ala jauji anu wajib ka salaki wajib dipigawe ku salaki hak ke awewe nu narimana aya min hakiha tegasna tina hakna awe alihin nu boga kewajiban ka salaki naon eta teh ayut imaha ida to ima gitu. Kudu mere kadaharan di mana-mana salaki dahar. Sebenarnya leuwih nu dipigawe teh lantaran lalaki nama can barang dahar awena mah geus wareg. Pan di dieu mah disebutna teh naon? Kudu mere dahar ka eta awewe nya mere kadaharan salaki ka awewe ida to ima di mana salaki barang dahar. Jadi cek bahasa orang lamun urang mau jadi salaki barang dahar awewe kudu barang dahar mun urang teh awewe henteu aya teh pati balik urang henteu awewe mah lalempok eta kan teh soar gitu tapi teh naon da kewajiban ya minimalna gitu nya minimal urang barang berek ka pamajikan teh mun urang barang dahar di luar di mana urang kudu inget lah gitu inget misalkan teh ya dapat majikan esok nyangu di mah itu ya urang liar meureunan urang dalam merek dahar di luar teh bebeja di jinan teh gitu ya nyi kuring terek dahar da lapar teh kuat balik ka dinya lila keneh sedang beuteung geus lapar bisi engke balik ka dinya teu dahar da geus di jalan teh kieu cenah teh gawe kitu mah moal ngarep-ngarep meureunan gitu nya soalna bisi ngarep-ngarep nu di mah teh gitu nah katanya ada orang dahar pas orang di ulin misalnya kau baturan ya kita dahar aduh ingat kalau di imah itu ngobrol aja sama baturan dengan sama teh loba teh gitu naon teh loba cenah teh lain cenah urang teh urang sok ingat kalau di imah gitu orang bawa bae cenah ka imah lah cenah menang di dia teu naon kita kuring dahar di dia kan kuringnya kudu mawa ke balik ka imah coba pun kuring dahar pemajikannya kudu dahar
kuring dia ngadahar kado tak pamajikan kudu ngadahar kado kan di imah cek babatan waduh tewas gitu. Anu saya nama gitunya. Jadi orang teh mun barang dahar di luar teh kudu ingat kanu di imah atuh nya. Gitu. Dina teh nya ulah loba dongeng. Ingat teh hungkul hadiahanna Fatihah we bari ngawap. Ingat rok berdoa dahar teh. Dina di imah. Teh ketika urang geus dahar di luar barang dahar entong bebeja. Kayak mah dahar teh nikmat tadi yang jeung daging hayam. Jeung ieu atau pamajikan yang beren tadi urang di imah jeung tahu jeung tempe jeung teri gitu eta entong entongnya jadi mun ge barang dahar di luar nu ngeunah dina nu teu ngeunah ulah loba dongeng karunya gitu karunya kecuali lamun barang dahar di luar ngadahar perkara nu teu dipikara sempu pamajikan terasapan daging cak-cak urang aya nu nyuguhan cak-cak da urang ngebeuki apa ge teu naon eta mah ngomong ge nama kabitaeun nya pamajikan tara ngadahar daging cak-cak mun ieu mah pamajikan resep dahar jeung tahu pais tahu urang dahar di babaturan disuguhan pais tahu bebeja si itu tadi pais tahu nih mana teh majikan dari komprot saya cenah teu mawa kenging mana kudu masang katuangan mana urang dahar tapi kan pada kenyataan mah kadang-kadang lalaki mah henteu awena mah ngomong udah jarang-jarang deh. Jadi saya gitu lah. Di antara kewajiban kan jadi pemajikan teh gitu, sesalaki kewajiban kan pemajikan gitu. Meredahan. Ada awewe orang barang dahar mak kayak awewe itu. Iya awewe teh daya bakti ka salaki taat ka salaki soleha. Ada teh dahar barang ngariung dipangalaskeun ieu teh nya Ki Jayat teh ku pamajikanna ku Nyi Sarwiti teh kang cenah urang tua ngari pangalaskeun itu dia. Terus itu kumaha sapiring dipikeun ka Ki Jayat teh ka salakina teh Nyi Sarwiti teh sok se akang heula we cenah dahar. Kuring mah resep nu akang dahar teh. Gitu. Dahar. Abi dahar teh nyon jeung lauk hiji. Lauk hiji naon pangna nyebut kitu eta sinya siat Nyi Sarwiti teh demi kanya kana jadi salaki begitu ditawaran kana jadi salaki alasanna naon resep nu akang ngedahar teh kitu ka Bandungan teh heula kita baca akang kena nyaieun tah posisi urang kudu ngarti urang dar lauk teh dibeakeun lauk teh hiji-hijina gitu cek awewe teh Nyi Sarwiti teh muga Gusti sabelah deui mantong di dahar efeknya dibalikeun ulahnya kedua lamun aya istri kita sok sana bareng bisa yang dihuapan-huapan katanya gitu mun aya nyebutkeun awewe sok akang lah cenah saepkeun eta laukna dan Nyai mantos tadi ulah dipercaya teh istri anu bener-bener ka salaki kosok kadang-kadang lapar beuteung tara bebeja lapar ditahan ku sababna hoyong nu jadi suami wareg. Nah, hari suami nah itu mikir. Nah, eta. Jadi kudunya kurang kudu bisa ngerti, bisa paham gitu karakter jadi istri gitu. Ulah mungkin sok we heula kewe abdi mah paneuri, tapi dibeakeun nyebut paneuri teh. Rek paneuri kumaha bar beberes jiga ada paneuri. Bagian beberes. Saepkeun kata atuh ulang tega ieu salaki cenah. Mun nyaho kitu mah dipiheula. Itu tah itu jadi di antara surga itu tak gitu. Kudu meredahan di mana urang dahar. Waksuha jeung makean salaki kawewe idak tasa di mana-mana eta salaki. Kumaha? Balanja meuli baju awewe meuli baju. Urang meuli baju awewe meuli baju. Eta kan aku malam geus boga badak heula we. Kalau teu paneuri kadang-kadang teu kalau teu demi baru dah utama nya gitu dari
Ayo nurutkan dasarna masalah ki meuli baju pemajikan meuli baju. Pada kenyataan masalah ki mah hiji pemajikan meuli lima kan. Sina lebaran aya nama mau beli baju itu ieu. Itu palomari teh geus pinu. Geus numpuk. Si keher mau beli baju udah geus aya teh di bulan Rajab keneh baju naon ge persiapan lebaran. Eta. Cenah aya namanya imam mau beli baju, cenah puasa ieu nama cenah gitu. Barudak we jeung cenah utamakeun. Ya pas ditinggal teh. Baju ngalanna nyarung di lemari. Palingan nyebutkeun puasa ieu nama beli baju da pangeulana. Tanya. Jadi kewajiban jadi salaki mere pakaian. Walayad ribal wajha walayad riba jeung ulah nenggel lalaki salaki al wajha kana beungeut awewe ulah. Jadinya ulah ditenggel. Kok mana nepi ka tapakan mah. Mode tenggelan nu tadi teh tenggelan beureuh mubarahin teh. Tenggelan nu teu matak tatu, tenggelan nu teu matak remuk tulang, tenggelan nu teu matak ruksak anggota badan tetep tenggelan eta lalaunan tetep ulah kana beungeut aja lalaunan ge. Katanya tenggelan kana awak nu sajana sampeyan ti kana beungeut. Indah nusujiha tegasna dina nalika nusujna eta we. Kan tadi ceritana di tenggeulna tadi teh koyana nusud tak cara neungeulna teh ulah kana beungeut. Jeung neungeulna ge ulah anu matak tapakan neungeulna teh. Wala yuqabihu jeung ulah ngagogoreng katanya. Goreng salaki pitasin nu banget mah. Itu atau pemajikan ulah digoreng we bimuwaidatin we maksud dan dikasrahkeun. Direndahkeun ieu budak. Enak pamajikan PK aduh ulah. Aya layas bawah jeung bardanya salaki ka awewe makruhan kan PK gitu. Ulah meredenge salaki ka awewe kana pika ijideun meredenge nyarita berarti. Meredenge teh ulah urang nyarita perkara anu matak goreng kanu jadi istri urang. Yang menang. Itu matak tegenah caritaan urang tegenah ulah matak goreng ulah gitu. Tak tegenah. Pika genahan katanya. Nah, pemajikan teh walaupun hati urang geremet geus ya daging ayam dibeakeun tadi. Kata harus saya kan bae. Nah, dan aya yang di pasar. Nah, aya di pasar pasti. Walaya juruha jeung ulah ngareng atawa naon ngareng tadi teh. Ulah pajauh-jauh. Ya. Ulah nepi ka aya renggang. Terus sauyunan. Tanya salaki jeung pemajikan. Wallahu a'lam bishawab.